martabat manusia. Aya jelema diangkat jadi nabi, jadi rasul. Teu bisa tamah urang usaha hayang jadi nabi, teu bisa. Aya ge nabi Cengkareng, Tugimin. Aya jelema diangkat jadi nabi hungkul, moal bisa diusaha. Nabi mah langsung pemberian ti Gusti Allah Subhanahu ta'ala. Berat jadi rasul, berat jadi nabi. Dek dijadikeun panglima dakwah teh, atuh kudu nu bener-bener dirina. Sanggup ngorbankeun harta, sanggup ngorbankeun jiwa, sanggup ngorbankeun segala-gala. Lamun Kangjeng Nabi Ibrahim ngorbankeun anak kudu dipeunci. Mun Qabil jeung Habil ngorbankeun harta dipasrahkeun ka Gusti mana nu leuwih bagus. Lamun Kangjeng Nabi Ayub kabeh dipasrahkeun ka Gusti Allah, geus we di jero hate teh secuil dunia, secuil harta, secuil pangkat, secuil keluarga. Awak ge geus teu diurus. Urang mangurusan harta tinggalin ibadah, urusan anak tinggalin ibadah, urusan pemajikan mana yang kawin deui diurus. Cenah Kangjeng Nabi ge nyandung tuturkeun ku sia nabi atuh. Ya Kangjeng mah teu aya saeutik-eutik acan tunduk ka pamajikan. Ayo urang mapan urang nu usaha, urang anu mangneangankeun sagala, tapi urang pan sieun ka pamajikan. Pan pangblon-blon aja lemah eta. Urang. Duh, Gusti Allah. Teu bisa ngomong ku kumaha. Datang ka ulah di urusan awak, hartina ulah di urusan awak teh ya. Teu kaburu ngurusan awak, ngurusana ngurusan roh bae. Kayak kitu bae teu diurusan awak, roh ge teu diurusan, tah mah edan beneran ngaranna atuh. Ieu mah teu kaburu ngurusan awak, awak acan lantaran sibuk ngurusan batin. Sebab nu mantak teu kaburu tah ngurusan awak, pikiran teh asa deuk paeh, asa deuk paeh, asa deuk paeh. Eueuh rencana hayang ieu itu. Hiji bae embung hate poho ka Allah. Embung awak digunakeun lain ka Allah. Awak memilu sebab ieu mah ukur wadah nu diwadahanana ruh di jerona aya qalb. Jadi teu kaburu tah ngurusan-ngurusan naon gitu ngaranna awak. Jadi sibuk ku ngurusan ruh bae. Gitulah cerita-cerita tentang para rasul, para nabi. Selesai nabi ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu dilanjutkeun ku para wali-wali Allah. Mun lain ku wali moal beres atuh agama mah sebab nyana teh sambil menyelam. Kitu bae terus bae. Kadeleuna mah ku urang keur ngagungkeun ka Kangjeng Nabi horenganan hayang leuwihna. Eta teh panyakitna kos itu. Kadeleuna mah luar biasa di panggung teh nyaritakeun Al-Qur'an, nyaritakeun hadis, horenganan di tukangeunana mah hayang kabeuli ban. Ieu nu bahaya ge dakwah model kos kieu. Kabelah ditu mah kajian disumput-sumputkeun ge moal bisa sebab ke kadeleuna nyana aya di panggung. Hidup. Hidup. Kitu kan pun hidup. Eta.
melenceng nih tah geus melenceng ulah aya semu-semu dina agama mah langsungkeun bae ulah aya nipu diri ulah aya nipu diri ulah aya nipu umat supaya jelas moal bisa lamun lain para wali Allah subhanahu kadeuleu nama pondok pesantren Yayasan Al Istiqomah kadeuleu yayasan Islam Al Istiqomah horeng di jero nama dek dudunya nipu takos kitu yayasan berbagai yayasan teh geus lain murni ikeur carita dunia kawalian teu salah besi pajar nyalahkeun kula lain mun keur carita kitu persaingan pendidikan boleh-boleh saja boleh-boleh ieu mah keur carita kemurnian keur ieu mah makomna makom wali geus tah mah kos kitu mah sampah tah mah lamun keur carita persaingan pendidikan, wah, bila perlu nyen Universitas Islam, silakan. Ti mimita mi teh madrasah. Datang ke sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah terus datang ke universitas, keur nyaritakeun persaingan pendidikan. Silakan, teu salah-salah teh. Kejar ku urang mimiti bahasa ti mimiti bahasa Inggris bahasa Arab datang ke bahasa Jawa koek los eta keur eta persaingan ndek kumaha dakwahna lamun urang ka Jerman teu bisa bahasa Jerman ndek kumaha dakwahna mun urang ka Inggris teu bisa bahasa Inggris ndek kumaha dakwahna ka Amerika urang teu bisa bahasa Inggris Amerika beda Inggris jeung Inggris Amerika aya perbedaan setik adapun dina grammar nama sareng ngucapkeunana beda lamun bahasa Inggris asli mun ngadahar kurupuk eta kadengena kurang kekersekan eta Inggris asli eta nah kuari perkembangan Islam emang kumaha urang mangan saukur kitu ti desa ka desa ti kecamatan disebut kurung batokeun. Ningali perkembangan di dunia, kumaha perkembangan Islam di Inggris kuari. Sakitu ditikeman, dibunuh, dipenjara tokoh-tokoh Islam. Ternyata kuari teh kemulusan jeung kaluhuran Islam di Inggris teh geus aya masjid gede luar biasa di tengah-tengah kota Inggris. Di Belanda teh geus aya kuari mah tah. Masya Allah di Belanda sarua kejemnya luar biasa tapi terus bae tokoh Islam guaring geus aya majelis taklim di tengah-tengah kitu kota itu Belanda teh Holland di Amerika geus teu katahan matak beki benci bae negara-negara Eropa teh benci jasa ku ari ka Islam sebab sakitu ditikeman dibunuh terus bae di Indonesia disingsieunan terus bae geus sabaraha nu dipenjara sabaraha nu dibunuh sugan sieun teu biasa bae urang nu kadenge ku urang bae Amir Biki dibrolong dedet sugan sararieun teu biasa bae Islam teh aya kos kitu tah Islam teh tah ieu teu waya paeh mah paeh bae ieu jan henteu perang ge paeh bae. Jadi tenang hirup di Islam. Tak ieu di Amerika, di Inggris perkembanganna geus luar biasa. Nah, eta saha eta nu dakwah lamun lain nu bisa bahasa Inggris, panetan nu dakwah ka Inggris teh cikal bakal nama urang Habsyi. Urang Ethiopia jelema hideung ka dinya teh. Kulantaran jago jasanya na teh ibarat-ibaratkeunana tewak penjara. Meunang 3 tahun dikaluarkeun di dakwah deui. Terus penjara deui kaluarkeun dakwah deui eureun ditembak bae geus ngabangun masjid di Amerika sarua bae kitu jeung kitu bae datang ka kuari ieu hasil peperangan Irak orang Amerika balik kararuat jasa Islam nu kuari henteu diekspos bae kuari ka berbagai media padahal perkembanganna alhamdulillah tah eta teu meunang teh kos kitu teh tadi berita-beritakeun kok cenah kiai nyaho kamari ulin ka ditu sakedeung malah ka ditu neuleuh masyaallah sugan teh di mana Amerika horengan dekat Cikupa aja
itu perkembangan diadu-adukeun ku Yahudi, diadu-adukeun ku Yahudi, terus bae Islam kurang kumaha dek dileungitkeun di Indonesia, mulai diayasankeun secara zohir mah bagus kuna saimbang, batin mah eukeur dikebiri supaya ulah bisa nyebut cau. Terus tokoh-tokohna diajak di partai supaya ulah bisa ngomongkeun Al-Qur'anul Karim. Tapi terus bae Islam per detik ieu Amerika ge bingungeun ka Indonesia. Terus bae diteroriskeun kuari kembali balik kuari nu teroris mah justru Amerika. Balik deui ka Amerika. Kuari kerancangan undang-undang nu aya di Indonesia hendak menyudutkeun Islam teh bahaya. Geus datang kuari di Timur Tengah, hati-hati Indonesia. Nu negor malah orang Timur Tengah ka Indonesia lain urang. Hendak menyudutkeun orang-orang Islam supaya kieu ye engke Islam yang paling baik, Islam yang mengikuti aturan pemerintah, Islam yang paling baik, Islam yang selalu yes terhadap undang-undang Amerika. Itulah Islam yang paling bagus. Di Indonesia teh diterapkan undang-undang eta. Encan aya nu kumaha, padahal di DPR teh loba kiai, di MPR loba kiai. Geus nyahoeun nya eta kos kitu teh bakalna teh eta. Desekan di Amerika. Tah, tapi nu negara orang Timur Tengah, malah orang Mesir, malah orang Baghdad, malah orang Irak melalui kedutaan-kedutaan Timur Tengah nu aya di urang teh negor, hati-hati ya deu kumaha. Teh, urang mah di dia cicing-cicing bae, malah can nyaho-nyaho acan. Tah, ieu deu kumaha teh? Ditegorna ku urang di itu, berarti luar biasa abong Nabi baheula ti ditu. Abong Rasul baheula ti ditu. Di ditu nu hati-hati. Malah kuari ngahinakeun ka Indonesia. Eta orang Malaysia secara zahir nyata teh salah, batin mah dia bener. Batin mah bener. Kenapa itu Habibie gitu-gitu? Kajian teh disalah-salahkeun ge emang jero nama kos kitu ieu sebenarnya mah. Tah, jeung urang luar negeri teh keur memperhatikan Indonesia aya naon meureun ku ari di Indonesia teh anu sabenerna mah. Ye, ulah disaka kasorot ieu teh Pudoli keur dakwah disorot ku Amerika. Wah, iya Pudoli keur dakwah cenah jeung Haji Jamal ya. Barang dideuleut teh ku Amerika, biarkan. Tidak membahayakan. Geus kajawa di Amerika teh. Satelit dunia Amerika teh geus dideuleukkeun ku ari, kangising-ngising ka deuleu ku ari. Baheula mah Ki Hasyim Muzadi ngobrol jeung kula. Begitu ngobrol jeung Kiai teh mantan kedutaan kitu Qatar, Ki Hasyim kula ngobrolkeun nyaritakeun soal kos kitu tah, asa percaya teu percaya, ternyata kuari membukti nyata. Luar biasa perkembangan teknologi. Terus sieun Islam teu pernah aya sieun. Biasa bae. Kuari kanyahoan di satelit ya, saha nu sok hudang ti peuting. Kanyahoan. Barang di dele teh, wah Habib Rozak bangun malam nonton bola. Iya. Kayak apa? Ada dipresentasikan kekuatan Islam teh melalui zahir heula satelit. Atuh urang mah boga pikiran kos kitu lain-lain kakara kuari ja Amerika maneulekeun memeh urang aya kitu hese-hese amat sih. Di satelitan ku Amerika ja teu sieun-sieun acan ja urang mah sieun lage ka Gusti Allah. Ja urang memeh aya ge Allah geus nyahoeun geus deulekeun ieu rempan-rempan teuing. Ja atuh ieu mah lain nang hayang urang aya ge nang Allah ngayakeunana. Nang Allah maksa aya sia, nang Allah maksa mondok sia, nang Allah ngayakeun ngaji sia, nang Allah ngayakeun hudang sia, nang Allah setel tipis sia, nang Allah. Ya sia-sia amat atuh. Ulah sia-sia biasa bae. Biasa bae. Masya Allah. Nah, ieu rakaatun min alimin cek Kangjeng Nabi sarakaat ti ahli makrifat ka Allah leuwih utama tibatan 1000 rakaat. Onceng. 1000 rakaat datang ka dadas tarang hideung. 1000 rakaat teh lekuk deui. Asana di dieu macan nyarang aya buan 1000 rakaat. 100 encan 100. 50 encan. 20 encan keneh 10 lamun aya nu mayar teh ge 10 ge encan keneh bae masyaallah kari is 2 rakaat
ahli ma'rifat berbanding leuwih utama tibatan 1000 rakaat. Ya Allah ya Karim. Zikir hiji la ilaha illallah hiji dibandingkan jeung 1000 zikir teu ngarti ka Gusti Allah beratan nu zikir hiji. Terus bae mah rakaatun min alimillah atuh zikirna maca Qur'anna sok buala rupana sodakohna pokona ngabandingna leuwih tibatan 1000 tah eta teh kumaha kos kitu emang lantaran di jero hatena eueuh naon ngan Allah doang muatan anu 1000 rakaat atau 1000 zikir mah la ilaha illallah la ilaha illallah ulurak lirik mah la ilaha illallah la ilaha aduh jauh koneng amat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bro jeruk bagus la ilaha illallah datang apel aja waduh mantap amplop lah sabaranya iya nya amplop lah sabaraha aja kita ieu tah geus nguji-nguji benerkeun coba ieu saha tah ye hararese muatan di jerona hiji be Allah bulit Allah teh lain sakadar Allah hehe saya ngabayangkeunana sebab kieu ahli Allah mah lain hartina Allah nempel ngarasa emang kumaha bisa ngarasa saya ti kieu bae langit bumi jeung eusina ayana langit menang kudrat Allah ayana bumi kudrat Allah ayana makhluk-makhluk nang kudrat Allah hirup paeh melalui kudrat Allah sifat Allah teh teu dua teu tilu hiji kudrat Allah teh hiji teu dua teu tilu iradat Allah teh iradat teh hiji teu dua teu tilu ya keur carita hiji bae heulanan hiji kudrat hiji henteu dua henteu tilu hiji. Nah, kuaris sa dunia ya kudrat Allah teh ngan hiji. Mun cara listrik nempel kudrat Allah kaki Zaid sabara persen. Nempel kudrat Allah kaki Umar sabara persen. Nempel kaki Bakar sabara persen. Kudrat nu nempel kaki Zaid leuwih gede tibatan nu nempel kaki Umar. Kudrat nu nempel kaki Umar leuwih gede tibatan kaki Bakar. Selalu gitu-gitu we. Cicingna langit kudrat Allah cicingna bumi menang kudrat Allah robahna manusia lempang diuk eta teh kudrat Allah kicep kaluhur kahandap menang kudrat Allah aya batur jeung aya urang kudrat Allah je atuh ieu teh sepi tina kudrat Allah urang teh kuari keur tikelekep dina kudrat Allah angin hawa ieu kakaler kakidul kawetan kakulot angina tapak kudrat Allah digerakkeun ku kudrat Allah tapak pagawean digerakkeun ku kudrat Allah nu kahirup ku urang tah nu kahirup ku urang tah eta teh nang ngahirupkeun Gusti Allah meunang ngajerokeun Gusti Allah kaluar nang Gusti Allah kajero nang Gusti Allah kudrat teh kudrat keur carita kudrat bae hiji. Jadi atuh urang kapanggih jeung Ki Zaid eta teh Ki Zaid aya kudrat Allahan urang aya kudrat Allahan kapanggih kudrat jeung kudrat teh eta keneh berarti sarua jeung kapanggih jeung Allah kapan kudrat teh sifat Allah pan sifat mah moal pegat moal pecat tina zat moal pecat tina zat berarti aya kudrat teh aya zat Allahan ngan heula moal kaharti zat Allah mun can kaharti sifat lantaran dina sifat eta ke bakal nempel dina pagawean Allah tapak pagawean Allah teh kasifatan ku kudrat Allah na zat Allah teh aya nu sabenerna mah di mana ayana cak sompralna mah di sia aya Allah cak sompralna mah tah di dieu aya kudrat aya Allah pan kanyawan aya Allah pan aya kudrat jadi urang kapanggih jeung batur teh kapanggih Allah jeung Allah tereh murtad ieu ngaji ilmu hakikat mah kos kitu ngaji ilmu hakikat mah ngaji ilmu tasawuf mah kos kitu tah pok tinggalkeun heula ku urang di jero hate teh urusan dunia urusan pagawean kaallahkeun lempengkeun heula keur jaritakeun kudrat eueuh nu kaluar tina kudrat Allah ayana nang kudrat Allah eueuhna nang kudrat Allah hirup nang kudrat Allah paeh nang kudrat Allah
ndek kumaha aja eta mah jak kabeh kudrat ai kudrat teh sifat Allah ai sifat moal pecat tina zat berarti Allah matak Allah di mana bae ayana cak Kanjeng Nabi urang duaan urang sorangan Allah nu kadua urang duaan Allah nu katilu urang tiluan Allah nu kaopat mun cara listrik teng heulanan nempel ka mana ta'alluq teh ngaranna mun bahasa tauhid mah ta'alluq. Nah, si Kizail mah dibere kudratna teh gede, hiji tanagana luar biasa, wawanenan luar biasa. Ketika gelut di medan laga, perang, wah gagah jasa kos Khalid bin Walid, kos Hamzah, gagah luar biasa. Kudrat Allah na nempel di dinya. Hakikatna mah lainnya anak eta nu ngupat ngapitkeun pedang teh Gusti Allah. Gusti Allah teh. Nu matak dek mana aya nu dia sesali jamal aya. Nu kudu dia sesali jakal teh ge kudrat Allah keur hiji kudrat bae. Allah na nempel di dinya. Hakikatna mah lainnya anak eta nu ngupat ngapitkeun pedang teh Gusti Allah. Gusti Allah teh. Nu matak dek mana aya nu dia sesali jamal aya. Nu kudu dia sesali jakal teh ge kudrat Allah keur hiji kudrat bae. Ta'alluq nangke kudu urang nyaho. Ta'alluq irodat kudrat ngan kabeh ke kang ta'alluqna teh ieu teh kana nu mungkin Allah mah teu kata'alluqan ku kudrat. Jadi atuh berarti atuh urang teh kapanggih urang jeung batur teh kudrat jeung kudrat. Kudrat sifat Allah hiji teh dua teh tilu. Atau hakikatna mah ieu acak-acakan dunia teh atau emang kudrat Allah kos kieu. Nah, mulai kuari takdir berarti kudrat teh eta teh kakawasaan Allah. Allah Maha Kawasa. Qadir berarti lantarannya lah anu utar atur takdir ka urang. Urang jadi jelema kos kieu sakieu per detik ieu geus aya takdir Allah sakieu isuk wallahu alam kumaha. Dek naon coba atuh nu kaluar ti Allah jamal aya nu mana cak Allah lamun sia dek maksiat ka aing teangan bumi nu ku aing teu kadale anu kaluar tina kudrat aing los teangan ku sia tuh ai sia anu kadu kotok bae mah ayo dek kumaha coba tah mulai eta kakarak pembahasan jangan subkeunana ieu jangan subkeunana ka jero hate supaya yakin kumaha jangan subkeunana ka jero hate ngatur nanti atuh guru mursyid. Moal bisa guru fikih moal bisa guru alat moal bisa guru tafsir moal bisa hiji guru mursyid nu bisa diatur ku guru mursyid. Teu raja, teu rakyat, teu nu sugih, teu nu susah. Keulanan. Jas sugih mah sugih bae sanajan jadi wali ge. Susah mah susah bae sanajan teu jadi wali. Nya teu jadi wali nya susah. Pamustungan. Sayyidah Abu Bakar Siddiq sugih wali. Masya Allah. Berbagai-bagai. Syekh Abdul Qadir sugih jasa wali. Wali si June di Cikupa nya teu bogana naon teu wali rusak jasa pan jawali mah teu utar atur ruhani atur kolbu saha nu ngaturna ai can bisa kudu aya guruna nu ngabimbing ka dieu ya urang teh nyaho ka Bandung dibimbing sia jalan ka dieu ya ari karna mah geus dibere ya rute Bandung dek jalan tol ieu dek jalan tol Ciawi ka dieu dek jalan tol gitu Purwakarta ya dek jalan anu biasa ya geus aya karena nunungtuna eueuh bisa-bisa lain ka Bandung asana ieu bakal nggak jebur di Yogyakarta asana tah sadeun eueuh nunungtun aya nunungtun mah pan ngeunah teh dia ya ka dia sanajan tenang bae ulah kebaula kenceng-kenceng naik mobilna teh di rest area eureun ngopi heula jeung geus nyaho ieu nunungtuna lah sabira Bandung geus kauji ku jana bakal datang dahar heula ngabaso heula geus tenang heula nya geus tah dadahar di dinya ngabaso segala rupa ya ke tenang heula aing deki heula beres kiri bae nya tinggalnya anu mayar bantah teh eta teh Bandung teh gitu kudu nyahoeun ka Allah ka dieu saat nyahoeun lain ahli fikih muutaratul zahir ieu lah guru mursyid nya nu nyahoeun sebab jana geus ngarasakeun akhirat
nya nama jasad di dunia ieu gol budak geus aya di sorga di akhirat. Jadi nyana teh nunungtun sebab janana geus aya di akhirat. Geus ketika caknya ulah kadinya tah mah proposal haram moal datang sia. Aing ge datang tanpa proposal. Gitu. Wah ulah aya dibere onam. Siapa aju cokot bae. Kekarti ku ini menghayang jasa. Tah eta kos itu tah ieu kadinya ulah kadieu ulah terus dimurni-murnikeun dimurni-murnikeun kolbu teh dimurni-murnikeun tah geus aya Allah doang di jero hate kumaha tah salatna teh lain sorangan eueuh lantaran kudrat Allah anu ngarobahkeun urang Allah nu mantap ulah waka ngaji batin lamun pikih can beres. Sebab lawan ke pikir teh leungit teh lain berarti teu make eueuh pikiran kana pikir Allah. Geus ieu mah berjalan dengan sendiri na. Allahu akbar. Allah sabi Allah. Eta mah geus. Nu kos kitu teh geus jalan kacai geus teu kudu diinget-inget. Geus terbiasa tah mah. Kuari mah ngingetkeun keur aya dina takdir Allah. Nangtung teh ieu teh ku Allah ditangtungkeun, ruku ku Allah dirukukeun. Ngan lain boga pikiran kos kitu lain, tah mah hayal atuh ngaranna. Perasaannya anak geus lainnya anak nu salat Allah bae Allah nu mantap kun Allah teh dibikeun ka nyana subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi idza arada Allah syai'an ayaqula lahu kun fayakun cak Allah kulantaran sia atuh geus adi aing kun aing dibikeun ka sia nu mantap sakecap nyata wali mah aya nu ngangsongkeun kalapa kiai cenah setiap aya cai aya laukan coba ieu kalapa belah ku sia betok di jeron cak aing betok-betok lantaran geus jamung ti Gusti Allah ka dieu belah ku sia belah aya betok kan jerona atuh lamun urang bisa kos kitu moal mancing-mancing geus beri belahan bae geus ku urang mah dijualan pan bloon eta eta kos kitu kiai lantaran sakecap jata jasa ieu naon nu diomongkeun percis jasa lah coba ku aing diisin-isin ieu wali ye kiai ieu aya jawara, bangke ucing, ditenden, dihandap, dikubur, kemudian dicayan di rata-rata, undang kiaina, pertanyaan, tak kiai, coba eta tadi dihandap sama kiai, naon eta di jerona, buka, begitu dibuka, oh, maruhmu kieu mah jeung base di jerona belut, ye cak jawara, kaisinan, ye kiai kaisinan. Buka cak jalan geus kieu isin ya kiai barang dibuka teh belut beneran pan bangke ucing jadi belut sakecap nyata kun aing dibikeun ka sia cak sompralna helanan ieu mah hayang naon sia mata wali mah tuh lamun hayang sugih atuh mantep jasa nya mah bisa jasa ngan nya geus teu hayangeun kos kitu justru sugih teh ngahalang-halang tuh ya nah ieu asal geus datang ka perasaan kos kitu rakaatun sarakaat min alimin billah afdalu min alfi rakaat min jahilin sebab dah atuh jana mah leumpang geus jeung Allah bae jadi innallaha ma'ana geus karasa ti dirina boga rasa geus jeung Allah bae mantap kira tilok loba salatna tilok loba mantap basa di lemur kiai tilok loba salat eta meureun jadi jana ngarasakeun nikmat cicing tilok roba ngeunaheun robah teh berubah ke perasaan batin cici nikmat teh keur nikmat nya teh keur jeung Allah mun nangkarak mun nangkup cici nikmat perasaan jeung Allah geus hese jaritakeunana tah mah urang mun nyaritakeun nikmat urusan perasaan ka Gusti Allah hese ngomongkeunana sebab hese nyaritakeunana lain dahareun lain inuman perasaan tah mah tak ieu lah jelema geus jadi ahli Allah model kos kitu nya nama cicing neuleukeun kanu zikir neuleukeun kanu salat geus aing nyebutkeun ambrang mah tuh henteu ngan bae ngan encan datang kanyahoan kenu datang maka jahoan tah ieu rakaatun min alimin billah afdalu min alfi rakaatin min jahilin billah. Kumaha ieu engke tahapan-tahapanana. Manusia teh dibere tahapanana ku Gusti Allah sesuai jeung batinna.
disesuaikan jeung batin. Tahapanana datang ka mana didinya, tahapanana datang kadinya didinya, batin datang kadinya didinya mulyana, batin datang kadinya didinya mulyana. Nu mantak teu bisa kuari diulah-ulah. Muhammadiyah ngaulah-ulah menghormati ulama. Sebab manusia takut musyrik, moal bisa. Lantaran jelema dimulyakeun ku jelema teh aya batinan anu hese dibahas. Aya kolbu, aya ruhani sir nu hese dibahas. Hese tah mah ngabahas eta mah tita ulah dihormat ge. Ka Kangjeng Nabi geus ulah cium tangan, jasarua manusia teu bisa, tetep bae sieun bae, hebah bae. Ka sahabat ulah menuhankan manusia teu bisa, lain nuhankeun urang teh luluh sorangan nang Gusti Allah. Sebab nyana boga darajat, nyana boga makom, didinya nyana aya makomna. Urang henteu dititah ieu ku sasage titah cium tangan, urangna hayang cium tangan sorangan. Teu dititah kudu menghormati, bila perlu mah sujud mun dimeunangkeun ngan teu meunang. Ulah sabenerna mah cium tangan ge. Ulah komo ruku jeung sujud mah mah haram murtad. Ngan teu karasaeun nyanana. Sebab nyana teh ieu keur ngabuktikeun martabat si eta jelema. Meunang Gusti Allah disesuaikeun jeung martabatna jelema teh ngahormat teh aya Allahan di jerona. Tah lamun Muhammadiyah ku urang dicaritakeun kos kitu kakarak nyai-nyayan. Ya lain nyari jalur lain ngahormat ka jelemana, ngahormat ka ruhna. Ruhna teh geus Allah-Allahan bae. Ngan hese nyaritakeunana Allah ngaloyogkeun seperti kitu. Teu bisa diulah-ulah, teu bisa dikondisikeun, teu bisa bae eta mah. Dikondisikeun supaya kabeh carium tangan. Ai embung mah embung hate. Embung mah ae. Awas hati-hati, itu aya jelema gede di itu nya, aya bupati urang kudu cium tangan kabehan. Urang titah cium tangan ka bupati, dia jadi najis. Allahan aya ge korupsina di jerona. Tapi aya jelema ahli Allah teu dititah deui, nyana daek cium tangan, nyana daek diparentah, nyana daek ku maula. Lain ka nyana mah sapira nyana mandi ge tilok. Sapira nyana jelema cumplang-campling, cuman ruhanina aya Allahan. Sedangkan urang kapan nyembah ka Gusti Allah, sujud ka Gusti Allah, ieu jelema deukeut ka Gusti Allah, di jerona aya Allahan. Teu karasa urang teh ngahormat ka nyana. Jalain ka jelemana aya nu dikandung di jetah martabat eta teh dibuktikan ti jelema-jelema lembak lamun aya jelema norekat guruna nganyahokeun si eta rada jadi norekatna aya tanda ngan mali caritakeun. Lamun aya jelema norekat melalui menuju hakikat jadi ka henteu atuh kajahoan aya tandaan kajian teuing 10-an bareng ya. Sieu mah jadi kanyahoan ku guruna aya tanda kahiji eta cirina, tanda kadua eta cirina, tanda katilu eta cirina. Ngan moal dibejakeun moal aya ngan nyaho bae si guru teh jadi teh budak mulai endek jadi aya tanda. Ningali tina reaksi manusia kos kitu kadinya. Si eta kitu tahapan-tahapan aya tanda-tandana. Tak eta teh geus moal bisa dibohongan bae. Kahiji tanda pertama kakarak diangkat ku Gusti Allah deuk neran nyana teh dina thariqah kakarak deuk neran aya tandana eta cirina geus dibejakeun dina kitab ciri kahiji kitu bakalna. Ciri kadua kitu ketika naik jadi wali eta tandana. Nu matak jelema bisa ngomongkeun nu ahli Allah mah wali keur kaceplosan ngomong atuh aya tandana. Atau ayat tanda geus moal kasaliru kajen kumaha ge. Moal kasaliru geus aya tanda 9 tanda kewalian aya di jelema. Memeh diangkat jadi wali. Nah, kakaraknyana mulai dek susulukan bae ge geus lain deui. Dina larangan-larangan aku nyana dijauhan perintah-perintahna kumanehana dilaksanakeun. Bari ikhlasna geus ayaan lain deui engke lain deui jasa tanda kahiji eta encan jadi wali kakarak dek mengarahna lempeng. Mengarah dek lempeng sulukna memasikeun jauh kene geus aya bakalna reaksi geus aya reaksi teu bisa dibobodo jeung teu bisa dikondisikeun kos kitu bae ke tahap kadua ke tahap katilu kakarak mulai dek naik kanyahoan terus ka ditu da makom ieu kanyahoan nu mantek nyaraho wali situ wali pancena layaripul wali ilal wali berarti si eta ngomongkeun itu wali nyana ge wali ulah loba omong siapa-siapa bae. Sebab dicaritakeun ge moal ka harti aya Allahan di jerona geus datang ka mana tata kagedean Allah nu aya di jero hate manehanana kagedean Allah kamulusan Allah
kebersihan Allah nu aya di hatena kadeleuna di mana dina reaksi-reaksi jeung aya tanda-tanda apa yang bakal aya tanda-tandana tah eta teh jelema ngahormat ka dinya sesuai jeung martabatnya anak diulah-ulah gitu mah bisa kajian kuku make di zaman Belanda mapan kafir tapi tetep bae ngahormat Gus Dur berhadapan jeung Kristen ngahormat bae Buddha berhadapan jeung Gus Dur ngahormat bae geus puguh kiai mah di luar mah ngomongkeun Gus Dur buta lah Gus Dur kitulah dihareupeun mah hehehe da kumaha teu bisa dibohongan aya Allahan di jerona nu hese dibahas di luar mah kiai diomongkeun anulah deukeutan coba ge teuk datang ka kuat bae ge manehanana teuk datang ka wani bae ge ngomong naon ge makin ngomongkeun makin dihareup makin sieun lantaran naon berontak di jero nur ilahi na kamanehanana sieun bisa ngadaprek dihareup teu saeutik jelema nu ngomongkeun ahli Allah ndek ngomongkeun macam-macam di luar mah dihareup mah ngan teu jadi tape doang moal kuateun mantap naon kitu karena berjuang lamun lain ahli Allah moal bisa di luar diomongkeun bae ku saha bae diomongkeun hareupan moal bisa kumaha teu kudu ngomong ahli Allah mah nur ilahina nu berontak jara diberesieun teh heula mata kafir teh diberesieun ka kafir teh diberesieun ka Kangjeng Nabi. Kafir teh musuh diberesieun ka para sahabat. Kafir teh ngan saukur 3.000 Khalid bin Walid ngalawan 70.000 menang. Jauh seadag-adag sabaraha persentasena tapi menang perangna. Hi, kunaon eta diberesieun kafir. Datang balik. Gakarak deuleu doang sieun geus ngogolepak teh heula. Ndek kumaha atuh kos jelema bogoh jasa ka awet tidak berdaya aduh bertekuk lutut kuat jasa apapun kepunyaanku akan kuberikan kepadamu aduh hatiku luluh di hadapanmu eta kos gitu ya sinar ilahi nur ilahi itu menang macam-macam sebab nyanana geus disogok moal bisa komoletik geus dibere sakitu bae teh dibere sakitu bae nya nama ye diomongkeun tilok ngomongkeun deui dibenduan tilok bendu deui da kumaha atuh dibere sakitu teh dibere sakitu lantaran nyana geus make konsep Allah jamere teh lain jam nyana nu untung nu mere geus kitu bae teh hese jadina geus dibere sakitu teh dibere teu ngomongkeun hese atuh kajian guguma ge di luar ngomongkeun sadadak hareupan tek datang kawani ngomong bae nyanana teh nyaona naon nyanana mah cuma naon nur ilahi nu berontak ngancam ka dirina nu mantak aya bae istilah katulah eta bahasa katulah teh eta sing hade dan Allah eta teh kos kitu teh ngan engke si jelemana dibere pirasat ku Gusti Allah pirasat jelema mukmin wali teh leuwih naon kitu karena tajem tibatan pedang leuwih seukeut tibatan pedang aya Oma Irama mah lain lidah itu sangat tajamlah lebih dari pedang eta kamakola Kiai Haji Roma Irama. Nah, ieu mah nur ilahi. Hese geus tah. Ieu geus kos kitu tah rakaatun sarakat min alimin billah afdalu min alfi rakaat. Geus hese tah tandingna sebab nya mah teu keur salat Allah. Geus teu melu nya mah urusan zahir mah teu kaburueun hiji bae besi leupas ti Allah. Mantap urang nyaho bae jelema bodoh mah paeh teh paeh bae jelema pinter ka Allah moal aya paehna nya mah sebab keur hirupna dia teu eureun-eureun ka Gusti Allah paeh so teh zahirna doang rohna mah Allah-Allahan bae terus teu paeh ahli Allah mah ngan pindah doang sebab keur hirupna ge Allah-Allahan bae nu bodoh mah paeh teh modar tapi ahli Allah mah paeh teh jasadna hungkul rohna mah tetep Allah bisa ku urang dihadiahan ya Sultan Aulia Allah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani datang aya naon sia Syekh Abdul Qadir emang urang maneh Abdul Qadir orang pondok tukang lauk bisa hadir Syekh Maulana Hasanuddin teu paraeh henteu jelema
Kayak tempatnya khusus, tempat para wali Allah, tempat para solihin khusus, tempat para ulama khusus, tempat ku Gusti Allah roh teh tempat-tempat mah. Nah, nu kakalayangan ka mancanagara, ieulah jelema nu diangkat jadi wali Allah. Hayang ka mana bae? Nu mantak ka Mekah, ih kapanggih. Tuh. Ka Cikupa, ji aya di nu ngora. Lain deui eta mah. Roh daya. Masyaallah, ieulah rakaatun. Ya min alimin billah ika karak sakadar skema-skema na hungkul digambar-gambarkeun seperti gitulah. Nah lamun berangkat ti awalna ieu nu leuwih hese urang geus jaritakeun jadi nama babari. Nah, jadi rumus namun berangkatna eta make makom ieu make hal. Nah ieu nu kurang dek diaji ge wal narji ila ma kunna bisodadihi minal isyarah. Urang balik ge kana pembahasan nu kurang keur dibahas nyata tidak isyarah tentang